Hayu besti, tuh ayo naik masak deui nya, kumbah heula ye si perbumbuana tong poho kumbah heula. Tah geus ieu mah di blender heueuh bumbuna meh tereh dalamun direnos mah lila tuh. Geus minyakna panas kieu mah asupkeun bumbuna tuh digoreng bae sina asaknya meh tong langu si bumbuna tah. Asupkeun ieu teh bumbu aromatikna aya sereh aya salam aya laja tuh. Mun geus kaluar minyakna siga kieu mah berarti geus seungit geus asak bumbuna tah asupkeun we ieu teh atina. Da ieu teh rek masak ati disemur tus caian we tuh. Lamun geus dicaian kieu ngagolaknya tinggal dibumbuan. Bumbuna teh nya penyedap uyah kaldu. Tambahan we gula beureum ieu teh. Aya lada tuluy kecapan tuh. Dadek disemurnya kudu dikecapan tuh. Asaan we ieu teh geus enak can mun geus enak mah berarti enggeus nya ieu teh tageus saat. Tambahan we ieu teh ku bawang daun jeung tomat besti meh tambah mantap tuh. Asak we ieu teh tuh parinkeun we ka dieu kana wadah da geus asak tuh. Enak besti jeung sangu haneut ieu teh nya. Hayu ah besti nuhun tos nongton videona.